Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Ya Allah. Aslu kulli maksiatin utawi asale saban-saban maksiat wa ghaflatin lan ghaflah wa syahwatin lan syahwat iku ar-ridho anin nafsi saking nafsu wa aslu kulli ta'atin lan utawi asale saban-saban ta'at wa yaqdatin lan yaqdah wa ifatin lan ifah iku adamur ridho ora nono ridho minka saking siro anha saking an-nafsi. Allah Rabbi Karim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an-nafsi. Ya Allah. Allah ya. Allah nyimpen dina diri urang nafsu ya. Allah nyimpen dina diri urang nafsu ya. Kedipayun bakal disebatkeun ya. Unsur anu pokok dina diri urang pikeun lempang ka Allah itu dua. Setiap jalma ku Allah naon dibere dua hal eta, dibere dua perkara eta, disimpenan dua perkara eta. Kahiji hate, kadua nafsu. Kahiji hate, kadua nafsu. Tadina setiap diri jalma eta ku Allah disimpenan eta. Kahiji hate, kadua nafsu. Ari hate itu ngajakna ya. Hate ngajakna kana yakin. Hate ngajakna kana nauhidkeun Allah. Ya kurang kudu apalnya. Jadi supaya urang ke bisa ngabedakeun mana anu bener, mana anu salah. Ya, mana hak, mana batil. Lam urang teu paham kadinya, urang moal bisa ngabedakeun mana nu bener, mana nu salah. Ketika urang teu bisa ngabedakeun mana nu bener, mana nu salah, jadi sok sanajan urang asa bener oge itu bisa dipastikeun salah. Nah, sok sanajan asa bener. Jadi syukur bener nate syukur asa. Jadi henteu bener anu nyaanan. Ya, teu bener anu nyaanan. Jadi syukur asa bener nate. Ketika asa bener ya bisa dipastikeun salah. Asa bener nage. Teh mata urang kudu apa? Ya, kudu apa? Dina diri urang teh ya, dina jero diri urang
Allah nyimpen dua perkara anu paling pokok, anu paling penting. Nyata kahiji hate, kadua nafsu. Hate ngajakna kana yakin ka Allah, jeung ngajakna kana nauhidkeun Allah. Ari nafsu ngajakna kana ragu ka Allah, jeung ngajak musyrik ka Allah. Nah, ya kudu apa? Ya. Tah eta teh perang atau perang antara hati jeung nafsu teh perang. Antara hati jeung nafsu teh perang. Ya perang kumaha? Nu hiji ngajak yakin, nu hiji ngajak ragu. Nu hiji ngajak kana tauhid, nu hiji ngajak kana musyrik. Itu. Matak terus perang. Talamun urang teu paham, urang ge terjebak dina nafsu. Ya, terjebak dina nafsu. Lamun urang teu paham. Lamun urang teu bisa teu apal carana pikeun menghindar tina eta peperangan, ke urang terjebak dina nafsu. Namun terjebak dina nafsu, inna nafsa la amaratun bisu. Yes, dawuhan Allah dina Quran, inna nafsa la amaratun bisu. Ari nafsu mah ngajakna kana goreng. Ya. Tamatak di dieu urang perluna zikir. Ya. Perluna zikir, perluna urang ngaji. Nu paling pokok eta dua hal. Dikir jeung ngaji. Ya, dikir jeung ngaji. Tambihanana tak kudu aya nu ngarahkeun, kudu aya nu ngabingbing. Tambihanana eta. Sawa lamun teu aya nu ngabingbing, urang ge engke jadi kawas urang lempang ka Bandung mamawa Google Map, teu apal cara maca Google Map-na. Anger kasasar-sasar kene gitu. Urang lempang ka Bandung can pernah teu apal urang teh jalan ka Bandung teh asal teh. Mawa peta, mawa HP Google Map. Teu apal cara maca Google Map teh kumaha. Anger we kasasar. Tamatak didinya perluna urang pembimbing. Nah, jadi anu naon keur urangna tah ya nu pokok keur urangna dikir jeung ngaji, teras di luar urangna kudu aya nu ngarahkeun, nu ngabingbing. Na keur maca petana, keur ngarahkeun maca petana ka mana. Allah Rabbi Karim. Nah ya. Sareng deui ya. Esok sering disebatkeun, dicarioskeun. Setiap perkara anu ku Allah, ya, tadi kahiji etanya dina diri urang teh ya. Aya hate, aya nafsu. Hate ngajakna kana yakin, ngajakna kana tauhid. Nafsu ngajakna kana ragu, ngajakna kana musyrik. Tah ya, iya kudu apal eta hiji. Kaduana dia orang kudu apal ya, kudu selalu apal, kudu sudah sadar. Yang sering dicarioskeun. Sagabeh perkara anu ku Allah diciptakeun ieu, ya. Sakabeh perkara anu ku Allah diciptakeun ieu, termasuk sakabeh perkara anu ku Allah ditibakeun ka urang, dikeunakeun ka urang. Itu ngagaduhan dua sisi ya, eta ngagaduhan dua sisi. Satu sisi bisa jadi alat deket urang jeung Allah ya, bisa jadi alat deket urang jeung Allah. Sisi anu lain bisa jadi ngajauhkeun urang ti Allah. Awas ya, sedengkeun urang ku Allah diciptakeun teh pikeun deukeut jeung Allah. Ya. Sedengkeun urang diciptakeun ku Allah teh pikeun deukeut jeung Allah.
pikeun wauh ka Allah, pikeun iman ka Allah, pikeun ibadah ku maula ka Allah. Talam urang teu paham, teu cerdas, ya. Anu sakuduna urang ku maula ka Allah, ngahamba ka Allah. Anu sakuduna urang teh kudu yakin, kudu iman ka Allah. Anu sakuduna urang kudu deket ka Allah, malah jadi jauh jeung Allah nah. Malah jadi ragu ka Allah nah. Malah jadi teu wauh ka Allah nah. Malah jadi ngahamba teh lain ka Allah, tapi kasalianti Allah. Talam urang teu paham. Gitu. Jadi sakabeh perkara sekali deui. Sakabeh perkara anu ku Allah diciptakeun, termasuk sakabeh perkara anu ku Allah ditibakeun ka urang, teh ciptaan Allah keneh eta. Anu dikenakeun ka urang eta teh bisa jadi alat deket urang jeung Allah, bisa jadi ngajauhkeun urang ti Allah. Tergantung kumaha urang menyikapina teh tadi. Ya, tergantung kumaha urang menyikapina. Tah bener salahna urang menyikapina tergantung urang tadi bisa memposisikan hate jeung nafsu teh tadi. Nah anu berkuasa dina diri urang teh hate, kayakinan atawa katauhidan. Nah anu berkuasa dina diri urang teh nafsu, karaguan atanapi ka kamusyrikan. Tuh Allah Rabbi Karim. Ya, awas ya. Mudah-mudahan paling nu kudu hati-hati urang adalah urang yang hareupan nafsu. Umumna jelema ya, umumna jelema anu menguasai diri teh adalah nafsu. Umumna jelema. Ya. Teu pandang bulu deui. Erek jalma pinter, erek jalma bodoh. Kadang-kadang mah ahli ibadah, ajengan. Erek anu lain ahli ibadah, lain ajengan. Di secara umumna anu menguasai diri jelema itu adalah nafsu. Nafsu itu naon? Ya. Nafsu itu modal naon? Modal kahayang, kaembung. Itu nafsu. Karena awalnya tidinya hayang anu, mung anu itu nafsu. Ya. Allah Rabbi Karim. Ya. Nafsu. Allah. Sok sanajan dohirna alus, ya ketika dibarengan ku nafsu itu bisa jadi goreng. Ya. Sok sanajan dohirna alus. Dohirna siga ibadah, ketika dibarengan ku nafsu itu bisa jadi goreng. Allah Rabbi Karim. Ya. Itu aya kasauran saha Imam Junaid al-Baghdadi halaman 32 ya. Ya. Halaman 32 tadi tengahna. Jajaran ke genep ya. La taskun ila nafsika wa indamat ta'atuha laka fi ta'ati rabbika. Ya Allah. Ya. La taskun tamunya punya Luqman. La taskun ila nafsika wa indamat ta'atuha laka fi ta'ati rabbika. La taskun ulah condong anjeun. Ya. Ila nafsika kana nafsu anjeun. Ulah condong anjeun kana nafsu anjeun. Alias ulah diikuti nafsu. Wa indamat ta'atu halaka fi ta'ati rabbika. Sok sanajan eta nafsu teh tunduk ka anjeun dina taat ka pangeran anjeun. Ya Allah. Ya, ya Allah. Ya.
taat ke Allah ketika dibarengan nafsu itu jadi goreng. Ya Allah, ya. Jadi goreng. Bener kumaha ye, bener kumaha. Urang ibadah, ya. Urang ibadah dina ibadahna hayang surga. Tata nafsu. Ya, urang ngalaksanakeun kataatan tapi motivasi dina ngalaksanakeun kataatanana hayang salianti Allah. Itu nafsu. Ya Allah. Ya Allah. Pana sakuduna dina nalika urang migawe kataatan itu sakuduna pan lillahi ta'ala karena Allah unggul. Ketika orang dina ibadah tujuan lain Allah, berarti eta bisa dipastikan itu pasti eta dorongan nafsu. Ya Allah. Urang ibadah hayang anu perkara salianti Allah. Hayang anu. Jadi ajengan hayang loba santri, hayang loba jamaah, hayang loba nu ngamplop. Daek wiridan teh kusabeh loba nu ngamplop we. Misalkeun ya, daek wiridan hayang loba nu ngamplop. Nah, supaya disangka wali nu batur. Ya Allah. Ya Allah. Daek wiridan hayang loba duit. Nafsu eta. Nafsu. Daek wiridan urang hayang secara umumna hayang haliah duniawiyah. Daek ibadah hayang haliah duniawiyah. Eta nafsu. Ya Allah tuh la taskunnya tuh sauri Imam Junaid al-Baghdadi la taskun illa nafsika wa indama ta'atu halaka bi ta'ati rabbika. Ulah condong anjeun kana nafsu anjeun sok sarjan eta nafsu selalu tunduk ka urang dina tunduk ka Allah. Ngan sabda dasarna nafsu Allah. Tah ieu perjalanan panjang anu ku urang kudu ditempuh. Ya, iya mangkudun. Ya. Perjalanan panjang anu kurang kudu ditempuh ya teh ngelehkeun nafsu. Maka disebutkan perjalanan panjang sampai seumur hidup. Eureun-eureunna urang perang ngalawan nafsu itu engke we lamun geus dipapakeun ku malaikat Israil. Eureunna teh. Salagi urang hirup mah terus eta Mang Arman. Terus orang teh perang jeung nafsu. Was orang mata kudu cerdik dinya. Ya. Mata supaya orang ya secara dohirna nya wabil khusus pikeun urang ya, pikeun urang secara dohirna itu supaya orang tidak terjajah oleh nafsu. Ya, supaya orang henteu terjajah ku nafsu. Henteu mengikuti hawa nafsu. Tadi teh orang kudu aya di bawah bimbingan guru. Segala sesuatu itu kudu berdasarkan izin guru. Kudu berdasarkan isyarat guru walaupun pahit. Ya. Awas. Lamun berdasarkan nafsu sok sanajan amis, cek orang teh siga amis ye, pi amis itu bisa dipastikan picilakaeun. Bisa dipastikan picelakaan. Soalnya seorang cek nafsu itu siga amis, ya siga pi amiseun, siga pi alus. Itu bisa dipastikan picelakaan. Mata nu enak itu kitu nu enak itu keur urang itunya, keur urang anu boga guru itu keur nu enak itu mengikuti supaya henteu terjebak di nafsu ya. Supaya henteu terjebak di nafsu, mengikuti isyarat guru, mengikuti izin guru. Supaya terjebak di nafsu. Walaupun pahit, ya. Walaupun pahit, insya Allah bakal bisa selamat. Ya.
bakal pigeunaheun walaupun pahit. Ya sebab biasanya sok aya pahit heula gitu. Walaupun pahit biasa insyaallah bisa lamateun pigeunaheun. Nah, sabab urang kan aya langsung mengikuti kehendak Allah mah urang teh teu apal. Pan ari sakuduna mah langsung urang teh mengikuti kehendakna Allah sakuduna mah. Mengikuti kahayang Allah sakuduna mah. Ngan urang teh apal pan. Kumaha kahayang Allah teh? Anu bener cek Allah teh kumaha urang teh apa? Ya. Tamatak nu paling enak saradeuna urang mengikuti izin jeung isyarah guru. Kan biasa konsekuensina biasanya kita resikona sok lamun pahit eta teh biasana. Teu siap eta pahit nanggul aduh. Tunggu. Allah. Nah, ya matak dia tinggal. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Ya. Anu jadi asal, anu jadi akar. Ya. Anu jadi akar sakabeh maksiat, sakabeh dosa. Naon maksiat dosa teh? Pagawean anu bertentangan jeung aturan Allah. Ya. Pagawean anu bertentangan jeung aturan Allah, teh disebutna maksiat. Allah. Atanapi lamun secara hubungan jeung guru mah pagawean anu bertentangan jeung idin atawa isyarah guru. Tuh. Ya Allah. Wa ghaflatin jeung goplah. Ari goplah teh naon? Poho ka Allah. Ya. Poho ka Allah. Teu sadar bahwa urang teh dipantau ku Allah. Teu sadar bahwa urang teh diperhatikeun ku Allah. Tah goplah. Poho teh eling goplah teh. Urang teu sadar bahwa urang teh dipantau ku Allah. Teu sadar bahwa urang teh diperhatikeun ku Allah. Teu sadar bahwa kabeh perkara teh geus diurus ku Allah. Teu sadar bahwa kabeh perkara teh geus diatur ku Allah. Teu sadar bahwa sakabeh perkara teh geus dicukupkeun ku Allah. Teu sadar bahwa anu bakal bisa nulungan teh ngan saukur Allah hungkul. Teu sadar bahwa anu ngarizkian teh ngan saukur Allah hungkul. Tata goplah. Urang teu sadar goplah teh. Apal mah apal urang teh ka Allah. Nu ngarizkian teh Allah, nu nyukupkeun Allah, nu bisa nulungan Allah, tapi teu sadar. Tata goplah. Teu sadar. Teu sadar bahwa nu ngarizkian teh Allah, teu sadar bahwa nu nyukupkeun teh Allah, teu sadar bahwa nu bakal bisa nulungan teh Allah. Ya. Teu sadar bahwa kabeh diatur ku Allah, kabeh diurus ku Allah. Teu sadar bahwa kabeh teu kaluar tina gerakan Allah, teu kaluar tina skenario na Allah. Teu sadar bahwa urang teh dipantau ku Allah, diperhatikeun ku Allah. Itu goplah, teu sadar urang ka Allah. Wa syahwatin, syahwat. Ari syahwat tadi teh selalu nuturkeun kahayang, nuturkeun ka embung teh syahwat. Ya Allah, ya tah sakabeh pagawean dosa, sakabeh kagoflahan kateuelingan urang, sakabeh syahwat urang. Tah nu jadi dasarna, nu jadi asalna, nu jadi akarna teh ar-ridho anin nafsi, ridho urang kana nafsu. Ya. Ridho kana nafsu teh kumaha? Urang asa bener we gitu. Urang asa bener tah ridho kana nafsu teh. Nganggap bener tingkah laku urang. Nganggap bener kahayang urang, teh teu ngarasa salah. Ya. Pada sakuduna mah sakuduna ya sakuduna urang teh seperti para padamelan para walinya, para arifin billah. Urang teh kudu selalu memandang kana diri urang teh suudon.
Sakudu nama ye. Ya. Kudu memandang kana diri urang teh suudon cing kudu goreng sangka kana diri urang teh. Mata urang diajarkeun ku Yai Sidiknya ani wa iyali do'ifah wa pasikoh wa munafikoh wa mudtor. Teta ya ajan Yai Sidik. Ya. Ani saestuna abdi wa iyali sareng keluarga abdi do'ifah lemah sagala rupana, lemah iman, lemah keyakinan. Wa pasikoh pasek pasalia antara dohir jeung batin. Wa munafikoh non pasek teh non selalu migawe dosa. Wa munafikoh munafik pasalia antara dohir jeung batin. Teu kudu diaku deh. Kudu selalu ngarasa kitu, ngarasa lemah, ngarasa hina, ngarasa apes, ngarasa bodoh, ngarasa fakir ka Allah. Ya. Nah, kan kudu kitu kudu urang teh nyangka kana diri urang teh. Da emang kitu kanyataanana urang teh. Da kanyataanna kitu urang teh. Jadi lain saukur disangka unggul. Tapi kudu ngayakinkeun, ya. Kudu yakin bahwa diri urang itu adalah lemah. Kudu yakin. Sebutkeun yakin itu eta. Yakin kana dirinya, ya yakin kana diri, yakin ka Allah. Ta yakin kana diri itu yakin bahwa urang teh lemah. Bahwa urang teh apes. Bahwa orang teh hina, bahwa orang teh fakir, bahwa orang teh bodoh. Daku Allah, nah diciptakan gitu. Wa khuliqal insanu do'ifa. Wa khuliqal insanu do'ifa. Jeung diciptakan jelema teh dina kaayaan lemah. Lemah sagala rupana. Ta urang teh kudu yakin nyaan, kudu mantep cing mantep bahwa orang itu lemah. Lemah iman, lemah keyakinan, lemah dohirna, lemah batina, lemah sagala rupana. Jadi lamun orang yakin orang lemah, orang moal aya tah sifat-sifat anu goreng dina diri urang. Moal aya rasa bener, komo ngarasa pang bener nama. Moal aya. Moal aya ujub ria takabur moal aya. Lamun urang ngarasa lemah. Emang urang teh menyatakan lemah urang teh. Lain saukur kudu disangka unggul sakudu namanya. Kudu mantep cing yakin bahwa urang teh lemah. Pasek urang teh tukang migawe dosa, fakta tukang migawe dosa kumaha. Fakta urang tukang migawe dosa, da lain nabi. Lain rasul teu dijamin ku Allah moal migawe dosa. Lamun nabi jeung rasul dijamin ku Allah moal migawe dosa. Salian nabi jeung rasul itu teu dijamin ku Allah moal migawe dosa. Teu aya jaminan ti Allah. Salian nabi sareng rasul teu aya jaminan henteu migawe dosa, pasti migawe dosa. Komo pangkat urang. Pangkat wali wae bisa terjebak dina pagawean dosa. Pangkat wali, komo pangkat urang. Pangkat ulama, pangkat ahli ibadah wae bisa terjebak dina pagawean dosa, komo urang. Atau kudu diaku we, wayahna kumaha-kumaha. Pasek berang teh. Allah. Munafik kumaha teh. Toboroning ka Allah ka pamajikan ke kadang ngabohong. Komo ka Allah anu teu katingali. Nyamang kununnya. Ka budak ke kadang ngabohong. Anu dohir komo ka Allah anu teu katingali. Eta munafik na urang. Allah Rabbi Karim. Kasalaki kadang ngabohong. Komo ka Allah. Munafik itu di antara teu akur jeung kanyataan itu di antara tukang bohong munafik itu. Teu akur jeung kanyataan munafik teh. Faktana kitu. Kudu diaku wayah. Kumaha ge. Talamun urang teu ngarasa eta, teu ngarasa lemah, teu ngarasa pasek, teu ngarasa munafik nyata tadi disebutkeun ridho kana nafsu, terjebak urang dina maksiat.
Karena terjebak orang dina goplah, terjebak orang dina mengikuti syahwat. Allah Rabbi Karim. Takut aku itu ajaran jai sidiknya anni wa iyali doifa wa pasiko wa munafiko wa mutar Gusti saestuna abdi sareng keluarga abdi lemah, iman lemah, keyakinan lemah sagala rupana. Wa pasiko pasek tukang migawe dosa. Wa munafikoh munafik teu akur pasalia antara dohir jeung batin. Wa mudtor tapi banget butuh abdi kana rahmat Gusti. Banget butuh abdi kana pangampura Gusti, banget butuh abdi kana pitulung Gusti. Urang moal bisa kukumaha. Teu aya roh, teu aya dina rahmatna Allah, teu aya dina pitulungna Allah, teu aya dina pangampuran Allah moal bisa kukumaha. Tapi lamun aya dina rahmatna Allah, dina pitulungna Allah, dina pangampuranna Allah, sok sanajan urang lemah, pasek, munafik pasti bakal salamet. Sok sanajan urang teh lemah, pasek, munafik, tapi lamun aya dina rahmatna Allah, aya dina pangampuranna Allah, aya dina pitulungna Allah pasti bakal salamet. Nah, jadi kahijina kudu aku heula eta. Kudu aku heula urang teh lemah, pasek, munafik, aku. Terus orang teh yakinkeun butuh urang kana rahmatna Allah, butuh urang kana pangampurana Allah, butuh urang kana pitulungna Allah. Allah Rabbi Karim. Tapi kesadaran ieu mah urang moal bisa aya dina hati urang lamun teu dilatih ku dikir. Tadi dikir itu pentingna wajibna itu di dinya. Ya. Supaya orang sadar. Sabab mun teu dilatih urang ku dikir ku wiridan urang tiap nu dawam tiap poe tiap waktu bahkan sakuduna mah setiap keluar asupna napas dieusian ku dikir sakuduna mah. Bahkan para wali mah lamun sanapas teu dieusian ku dikir teh ngarasa dosa banget. Para wali mah. Ya tuh urang mah can ngarasa dosa ge terus kudu podo tuh sedikit ya. Ya. Kan para wali mah kitu. Sanapas teu dieusian dikir dosa ngarasa dosa gede nate, lain ngarasa dosa unggul tapi ngarasa dosa gede. Para wali mah. Atuh urang mah teu ngarasa dosa atuh terus dikirna, terus dawam dikirna gitu. Ya, tan ungken akhirnya orang bakal timbul teh kesadaran eta teh. Rasa urang lemah, rasa urang pasek, rasa urang munafik, rasa urang butuh kana rahmat Allah, rasa urang butuh kana pitulung Allah, rasa urang butuh kana pangampurana Allah. Ya Allah, tuh. Ya Allah, nafsunya, nafsu, penyakit kegedena urang. Ente jalma bodoh, ente jalma pinter, ente santri, ente ajengan, ente jalma bodoh, ke nafsu mah kabeh kabeunang ke nafsu, kabeh. Ya. Tak aya lalakon jalma ahli ibadah tapi asup neraka. Itu kusab eta nafsu. Ya. Aya lalakon jalma ahli ibadah tapi asup neraka. Kusab saun nafsu eta. Ya Allah. Terus aya patokan jalma cerdas al-qais eta kasana kanjeng Rasulnya. Al-qais mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang cerdas itu lain anu minum antangin lain. Orang cerdas minum tolak angin lain. Ya. Orang cerdas itu anu bisa nundukkeun hawa nafsu, lain anu bisa anu lain. Itu surah kanjeng Rasul al-qais mandana nafsahu. Jalma cerdas itu jalma anu bisa nundukkeun hawa nafsu. Jadi sok sarjan dohirna teu bisa maca, teu bisa ngitung. Ketika bisa nundukkeun hawa nafsu, bisa meruhkeun nafsu, itu orang cerdas. Ya Allah, kapungkur aya Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu rajana para wali,
rajana tabiin. Ya. Rajana tabiin, rajana para wali. Duhirna siga jelema bodoh wes Al-Qur'an gitu. Tapi Allah alam ari asli namanya ngan duhirna siga jelema siga jelema bodoh. Dianggap gembel ku batur, dianggap nugelo ku batur. Tapi dikenal ku Kangjeng Rasul. Padahal teu pernah tepangjeng Kangjeng Rasul. Ku orang lemurna ku tatanggana disangkana teh gembel, disangkana teh nu gelo wes Al-Qarni. Tapi dikenal ku Kangjeng Rasul. Padahal teu pernah tepang jeung Kangjeng Rasul. Dugi ka atas Kangjeng Rasul nitip salam ka Sayyidina Umar di antawisna. Namun anjeun kayak aprok jeung si Uwais lamun cek bahasa urang meur kitu cek bahasa kasarna. Titip salam ti kaula. Eta orang cerdas itu padahal gitu. Luas Al-Qarni. Kalau dohirna itu lain ahli ilmu, dohirna mah lain ahli ibadah. Duka ari asli namanya ngan katingali serat dohirna itu mata ku batu disebut gembel sabab dohirna siga lain ahli ilmu, siga lain ahli ibadah. Itu orang cerdas itu padahal gitu. Allah, nafsu. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridho anin nafsi. Asal sakabeh maksiat, sakabeh kateelingan, sakabeh syahwat itu ridho kana nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin, ta asal sakabeh kataatan atau taatnya naon akur mengikuti aturan Allah. Akur jeung aturan Allah itu disebut taat. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, eta taat. Ya, wa yaqdatin jeung selalu sadar. Nah, sadar teh tadi ya sadar dipantau ku Allah. Sadar diperhatikan ku Allah. Sadar bahwa kabeh geus diurus ku Allah, geus diatur ku Allah. Sadar bahwa nu ngarizkian dengan seukur Allah, nu nyukupkeun dengan seukur Allah. Sadar nu bakal bisa nulungan dengan seukur Allah. Tak sadar kadinya. Ya, lamun cek bahasa pawayangan manaon eling kana purwadaksi. Sadar bahwa urang teh jelema ieu. Ari jelema teh hamba, sadar kadinya. Ya. Ari jelema teh kan seukur dharma wawayangan, lamun cek bahasa wayang dalang. Sadar kadinya, tak sadar urang. Sadar bahwa orang tengah seukur digitekeun digerakkeun ku Allah. Bahwa kabeh perkara termasuk orang digitekeun digerakkeun ku Allah, diatur ku Allah, diurus ku Allah. Sadar kadinya. Nah, ya. Allah. Wa ifatin karaksa. Maksud ifah di detik karaksa itu henteu nuturkeun syahwat. Nah, teu nuturkeun syahwat. Ya, tadi nu jadi pokok, nu jadi akar sakabeh kataatan, sakabeh kasadaran, sakabeh karaksa urang ada muridho minka anha, teu ayana ridho kana nafsu ti diri urang. Nah, matak urang di sok seringnya kudu diajar ieu teh naon aya bahasa naon? Kudu nu ulah nuturkeun hayang tapi kudu nuturkeun kudu. Ya. Anu sakuduna kudu kumaha eta anu kudu tuturkeun ku urang itu lain nuturkeun hayang lain nuturkeun alus ceuk urang. Ya. Jeung ulah nuturkeun mung tapi anu kudu tuturkeun ulah. Mana anu kudu mana anu ulah eta urang kudu apa? Lain nuturkeun hayang atau mung. Kudu jeung ulah teh anu kudu tuturkeun teh. Kudu cek sah, kudu cek Allah, ulah cek Allah. Eta. Aku kudu tuturkeun ku urang itu. Lain hayang jeung embung atau alus goreng cek urang lain. Sabab anu cantang tu anu alus cek urang, alus cek Allah. Bisa jadi anu alus cek urang cek Allah mah goreng. Cantang tu anu goreng cek urang, goreng cek Allah. Bisa jadi anu goreng cek urang itu alus cek Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boa-boa anu anjeun ngewa, anu anjeun teresep, anu cek anjeun goreng, anu cek anjeun embung, eta teh alus cek Allah. Boa-boa anu anjeun resep, anu anjeun hayang, anu cek anjeun alus, eta goreng cek Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Allah Rabbi karim. Hese kurang-kurang eta teh ngabejak misahkeun ieu teh nu alus ceuk urang alus oge ceuk Allah. Nu goreng ceuk urang goreng oge ceuk Allah. Kurang-kurang. Ya, tak lamun teu make dikir itu, ya, lamun teu make urang teu diajar dikir, teu diajar ilmu yakin, geus hese. Tomborning pangkat urang, pakat ajengan, pakat ahli ibadah ge bisa kajebak. Mata sori Imam Sadili, man lam yataghalghal fi ilmin hadza mata musiron alal kabair wa huwa la yash'uru. Ya. Man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musiron alal kabair wa huwa la yash'uru. Sing sajal mah anu teu ancrub kana ilmu ieu, ilmu zikir, ilmu yakin, ilmu tasawuf, maka maot dina kaayaan nyicingan dosa gede bari jeung teu sadar. Allah. Ya Allah. Jadi bisa jadi jaminan awasnya, pendidikan tinggi itu bisa jadi jaminan. Bisa ngaji itu bisa jadi jaminan. Tukang cicing di masjid itu bisa jadi jaminan. Itu bisa jadi jaminan. Komo tuh cicing di jalan berenang. Allah Rabbi. Jadi teh jaminan teh aya. Sabab anu nganilena nafsu itu lain eta barometer lain cicing di masjid bisa ngaji pendidikan tinggi atau tukang cicing di jalan lain eta barometerna. Allah ngan suku bisa ngukurna ninggalin Allah kun bisa nganilena. Ngan kurang bisa karasa gitu. Ngan urang lamun sareun urang bisa ngarasa itu gini salah. Itu gini salah. Kieu gitu salah. Lamun urang geus terlatih madikirna. Ya, lamun urang tos terlatih mah dikirna, ya, urang tos rada nyerep ilmu yakinna, itu urang aya sadar sareng, salah gitu. Kudu kieu. Jadi naon? Ku Allah dipasihan ilham langsung. Ya, ku Allah dipasihan jadi pasihan ilham langsung. Pasihan ilham langsung. Kudu kieu. Tapi tetap eta kan teu dijamin benerna. Kudu hati-hati tetap. Ya, sabab tipis, ipis pisan. Ipis pisan keur ngabedakeun hak jeung batil itu ipis pisan. Ya. Allah Rabbi karim. Ya Allah. Tapi mudah-mudahannya orang ditulungan ku Allah ya. Ya, mudah-mudahan orang ku Allah dijadikan jalma anu bisa nundukkeun hawa nafsu. Ya, bisa meruhkeun hawa nafsu. Sabab eta sumber kacilakan itu adalah nafsu. Sumber kacilakan. Riweuh di rumah tangga teh model Mang Anji jeung Ci April. Tenang. Didinya. Nya lain model Ci Anji jeung Ci April kabeh. Ketika repot itu bisa dijadikan kusabab nafsu anu menguasai dirina. Tapi kan hancur usaha asalna manteng usahana di luhur, ketika bruk ambruk itu bisa dipastikan kusabab salah dina usahana, salah dina usaha kusabab nafsu anu berkuasa na. Gitu. Ulah makan ngobrolkeun ke lah, ngobrolkeun ke di akhirat. Ya, ulah ngobrolkeun ke di akhirat. Ngobrolkeun masalah asup ka surga atawa ka neraka.
Ayeuna di dunia itu bisa dipastikan repot orang ya. Timbulna karepot, timbulna masalah. Erek secara pribadi, di rumah tangga, di masyarakat, dina usaha, dina naon wae, itu bisa dipastikan ku sabab urangna mengikuti nafsu urang, ridho karena nafsu urang. Itu bisa dipastikan tidinya. Tamata kudu make jurusna jurus tawakal ku urang. Tanya jurusna jurus naon? Tawakal, selalu pasrah ke Allah. Balik deui urang saja bina dikir teh, balik deui ke Allah, balik deui ke Allah, nyerah deui ke Allah, nyerah deui ke Allah. Tadi urang ngarasa lemah, ngerasa apes, ngerasa hina, terus orang balik ke Allah, nyerah ke Allah. Gusti abdi moal tiasa kumaha lamun teu ditulungan ku Gusti. Gitu. Ya. Orang bisa ngobrol ke Allah teh gitu ka Gusti. Gusti abdi moal tiasa kumaha lamun teu ditulungan ku Gusti. Tara urang sadar mah gitu kita. Ketika orang nafsu orang geus rada bisa dielehkeun, rada bisa dipuruhkeun. Urang ngobrol jeung Allah teh gitu, Gusti. Abdi moal tiasa kumaha lamun teu ditulungan ku Gusti. Abdi moal bisa ngabedakeun mana bener mana salah lamun teu ditulungan ku Gusti. Gitu. Nah, jadi kita ngobrol. Lamun nafsu geus diperuhkeun nya, geus rada leuleus nafsu teh ke anu berkuasana hate pan ngajakna kana tauhid ka Allah, ngajakna kana yakin ka Allah. Tah kita ngobrol jeung Allah teh gitu di antarana. Gusti abdi moal tiasa kumaha lamun teu ditulungan ku Gusti. Gusti abdi cilaka lamun teu aya dina pangampura Gusti. Gusti abdi cilaka lamun teu aya dina rahmat Gusti. Gitu. Ya. Namun tahat nafsu geus bisa dipuruhkeun mah ku urang. Tahat teh anu ieu anu berkuasa anu naik anu ieuna. Hate ngajakna kana yakin, kana tauhid. Jadi ka Allah teh ngobrol jeung Allah teh. Ngobrol Gusti, abdi moal tiasa kumaha lamun teu ditulungan ku Gusti. Ini sok sajan duit loba. Ya, sok sajan duit loba. Rumah tangga adem ayem, pagawean lancar. Tapi selalu kitu we ka Allah teh. Selalu kitu ka Allah teh. Pan duit lobanya geunahnya duit loba. Gitu dah. Pan ahli yakin bak kitu bakal dilobakeun duit. Sok saja duit loba, ya. Soalnya duit loba sagala genah, tapi hati selalu ngerasa repot hareupeun Allah. Gusti abdi moal tiasa kumaha lamun teu ditulungan Gusti. Lamun teu ditulungan ku Gusti. Gusti abdi pasti cilaka lamun teu aya dina pangampura Gusti, lamun teu aya dina rahmat Gusti. Selalu kitu we terus selalu balik ke Allah, nyerah ke Allah, bari terus dikir. Ya, mudah-mudahan urang ku Allah dijadikan ahli zikir, ya, ahli tawakal. Jalma-jalma anu bisa meruhkeun hawa nafsuna. Jalma-jalma anu kuat hatena, kuat kayakinanna, kuat katauhidanana. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwil amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.